ngagungkeun Allah teh kumaha? Allah teh langkung agung teh. Urang teh gaduh naon? Gaduh pangeran Allah nu maha agung teh. Pantan tacan kana mana urang teh? Pangeran teh. Da urang mah bangga keneh boga dulur jenderal. Urang mah bangga keneh boga tatangga jadi kopral. Daripada boga Allah. Budak bandel awas ya dibejakeun ka kopral gitu nya. Pan kitu nyingsinan teh model ibu gitu nya padedi awas ya boga gubernur kan nya. Kumata amal urang pada amalanana urang teh pada amalan kahiji nyata amalna supaya urang teh emut ka Gusti Allah. Habsun nafsi, urang kudu bisa ngajaga diri. Tina naon? Tina sagala anu tiasa kaluar dina lisan urang. Lisan nu kudu dijaga teh. Tina naon? Tina ngeluh teh. Da teh mah mun moal dipungkiri pasti eta teh. Da diuji ku Gusti Allah teh nyeri, mun nyeri. Ngan ulah kaluar kana lisan, lamun kaluar tina lisan tah pahala teh leuwih. Ya, ini kahiji naon? Jaga diri. Jaga diri ulah ngeluh sanyeri-nyerina masalah maka ulah aya dina lisan, ulah diwartos-wartos da batur moal bisa nulungan ka urang. Ieu mah sa RT gara-gara pasehat jeung salaki apal salaki. Di mana akur ka era eta teh geus jalan-jalan deui ka Pangandaran lain kamari teh pasea cek eta teh nah geus akur deui akur mah teu bebejanya kitu nya hana sa RT apal urang paten pasea jeung salaki ere geus sawuh deui mah teu bebeja deui kitu geus akur geus di Pangandaran shopping babarengan deui jeung salaki geus akur pan era kitu mah hamsun nafsi jaga eta teh masalah ulah apal tetangga, ulah apal baraya, masalah orang teh urang we nu apal teh. Hamsun nafsi ulah kaluar. Rek dikaluarkeun di mana? Ka Gusti Allah tengah wengi. Gusti, tah nembe lamun ka Gusti Allah mangga masalah teh dengakeun. Nyeri Gusti. Tapi baturna da maka jeung abdi curhat ka tetangga mah. Moal aya nu tiasa mutuskeun kana mukakeun kana solusi. Abdi mung salira Gusti ngan urang mah teu yakin ka Gusti Allah teh padahal ka jelema mah moal aya nu tiasa mukakeun masalah mata kada dijaga naon jaga habsun nafsi ulah ngeluh ka tetangga ulah ngeluh ka baraya ka saha ulah ka Gusti Allah tengah wengi hoyong atuh solusina ka jalmi-jalmi nu